Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih tanya, masih mukadimah, panjang ya mukadimah. Berarti ayeuna bagian hata layaro kamari dugikeun ka biha ilaihi mahabbat bihi. Jajaran kedua hata layaro. Aya Ustaz? Hata. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta layaro biha siwahu. Sehingga teningali ba'do ibad kusababna itu ulum. Siwahu kasalian Allah Ta'ala. Wawalahu jeung nyintakeun Allah. Huka itu ba'do ibad. Biha ku eta ulum. Alaihi nyintakeun ka Allah bimaunatihi kalawan pertolongan Allah. Bahasana berarti lain kabisana, lain kadaek manehna, tapi ku pitulung Allah. Wa bikaromatil wilayati jeung kalawan bimbingan para wali anu marulya atanapi guru mursyid. Jadi ieu masih kene ngabahas muqaddimah yen jalmi tandana jalmi anu bade diangkat darajatna ku Allah ditandakeunana eta jalmi teh ngagaduhan ilmu ulumul ilahiyah. Itunya bahasannya ilmu ulumul uluhiyah. Mana ilmu ulumul uluhiyah berarti ilmu anu bangsa kapangeranan. Dina ma'rifat am berarti paham wajibat, paham mustahilat, paham jaizat. Itunya mana sifat wajib di Allah, mana sifat mustahil di Allah, mana sifat jaiz di Allah. Berarti 20 tambah 20 40 tambah hiji berarti 4 hiji, tambah wajib di Rasul 4, mustahil di Rasul 4, 8 tambah jaiz hiji salapan tambah 4 hiji berarti 50 ya. Tah disebut we aqaidul khamsin, pateka dan 50 sifat. Tah eta teh am eta teh dasar eta nya marifat am. Nah, eta teh urang teh kudu eta nya. Cenah asal lieur kacidang itu teh dasar cenah mah ade gitu. Dasar eta teh wahyu. Dasar herdi lumayan eta teh dasar nanging da urang mah da pan ditugaskeunana kedahnan kedah belajar. Eta teh dasar tatanda jalmi anu ngagaduhan ulumul ilahiyah. Artina ilmu anu bangsa kapangeranan. Jadi ngagaduhan ilmu ulumul ilahiyah berarti tanda eta jalmi bakal diangkat derajatna ku Allah. Naon sababna? Sabab ulumul ilahiyah teh ngahasilkeun pahmi anillah. Mana paham ti Allah. Jadi kan kamari ngaji teh berarti aya ngahasilkeun tilu paham. Hiji paham pahmi ani syaitoni, dua pahmi ani nafsi, tilu pahmi anillah, ya. Mana pahmi ani syaitoni? Pahmi ani syaitoni mah geus ngajina teh sombong, kibir, gumede atau bangsa kasombongan, ilmuwan bangsa kasombongan naon? Bangsa ya gitulah. Jadi jadi sombong boga ilmu eta teh. Tah eta berarti eta jalma teh kenging pahmu ani syaiton. Pahamna ti setan. Sok sanajan ngaji sapertos kieu. Nah, berarti terus pahmi ani nafsi. Pahmi ani nafsi mah berarti paham urusan-urusan kahayang diri we kitu. Ai diri hayang naon? Hayang untung ya. Hayang untung ku enteng, hayang beunghar, hayang berkilat, berpangkat, eta pahmi ani nafsi. Jadi satos ngawosna upami hoyong kos gitu berarti tah eta teh kaya pahmi ani nafsi. Kahayang diri we anu ditu teh. Rajin daek awurod berarti kahayang gitu. Rajin tahajud hayang gitu. Rajin duha hayang gitu. Ngancir mang ngetow wiridna wah supaya menang warid gitu. Sok padahal aya warid hakikat, aya warid anu biasa. Ai warid biasa berarti ngaran warid berarti kan pamasian Allah, pamasian ti Allah. Ngan pamasian Allah teh dina wilayah ridho atanapi aya dina wilayah laknat Allah.
atau pan teu salat menang rezeki untung terus oke sanajan teu salat eta teh warid ngan aya waridna warid anu henteu aya dina wilayah Allah naon istijrad matakan kadituna jadi kasombongan kuring mah tara salat oge untung terus kuring mah tara salat oge ngahasilkeun duit kuring mah tara naon puasa tara wirid tara naon pokona mah tatani ge wah untung bae sing kade eta teh lain barokah eta teh tapi istijrad naon istijrad eta teh panyungkun ti Allah sakedeung deui digejretkeun ku Gusti Allah biasa nama upami ke dina wilayah henteu eling terus tapi urang ditaikeun ku Gusti Allah derajat naik di mulia urang teh terus biasa nama ku Allah teh ditaikeun saluhur-luhurna di mana-mana nuju nan di mana-mana tos naik kana puncakna pang ponclot-ponclotna bagtatan di nanti dipurakeun kejret leuwih ti nyerina luar biasa sampai tepikeun ka kaluar ti imah oge era ta eta anu istijad mah kitu arek kaluar ti imah gemna isin teh eta berarti saking naon coba wah saking hinana gitu matakan sing hati-hati ieu kuring mah kieu misalkan salat tara zakat tara sedekah tara nah hanya diuntungkeun terus faid. Tah eta sing kade eta istijrad eta teh. Lamun bahasa sepuh kapungkur mah koplebok cor mantog kitu bahasana. Jadi bahasa kitu sungkunan ti Gusti Allah. Sing kade ai pahmi anilah mah ye pahmi anilah di mana-mana tos ngaji na teh eueuh ka bumi teh jadi nambahan eling ka Gusti Allah. Kitu nambah eling. Nyampe ka bumi eling ka Allah. Nuju damelna jadi eling aya elingan hate teh ka Allah gitu. Tah eta tandana jalmi kenging pahmi anilah. Berarti dina kitab Jamil Mughni disebatkeun tandana jalmi anu bakal kengeng pahmi anilah eta jalmi anu ngagaduhan anu ngagem anu ngagaduhan ilmu ulumul ilahiyah ilmu anu bangsa kapangeranan atanapi disebatkeun oge ilmu wahbiyah ulumul wahbiyah aya anu disebatkeun madad ilahi aya anu disebatkeun oge ilmu laduni laduni tapi kade lain ilmu laduni biasa terus eta geus nante geus wirid teh jadi hebat cenah saciduh metu saucapna teh laduni buat kade aya laduni syaiton aya laduni syaiton aya ladunina berarti ilmu anu hayang teh balik ka Allah eta laduni berarti ilmuna anu ngagiring-giring ka Allah eta laduni upami menurut hakikat mah kitu nya. Tah ieu ngajelaskeun urang teh berarti wusul ka Gusti Allah ya ditaekeun darajatna ku Gusti Allah eta teh urang teh bimaunatihi kalawan pertulungan Allah. Oh berarti urang teh wusul ka Gusti Allah teh lain kana ikhtiarna urang, lain kana usahana urang, lain kana urang pinter, lain kana urang rajin dina ngajina. Eta mah dina dohirnya mah ngaji mah. Tapi bukan berartian kata kitu mah tuh berarti urang geus teu kudu ngaji gitu. Oh berarti teh tandana ai hukum adat mah ciri alamat tandana eta jalmi bade paparinan ulumul ilahiyah ku Gusti Allah eta jalmi dikersakeun heula didaekeun heula ngaji ilmu kamaripatan gitu sok sanajan mungkin upami tos wusulna ka Gusti Allah henteu nganisbatkeun henteu nekatkeun bahwa eta teh ladang ngaji hate mah nganisbatkeunna padol Allah matakan pahmi anilah mah hanya anu ngagaduhan ilmu ulumul ilahiyah ilmu makrifat eta sebatna larasnya upami teh makrifat urang teu bisa nyaksikeun keagungan Allah berarti lamun teu makrifat mah kuring nu mulia pan ladang kuring eta teh usahana ladang kuring eta teh ya kaya si Korun saya kaya karena saya pintar benten sareng ama Nabi Sulaiman menyebatkeun hada min fadli robbita kitu wa bi karomati wilayati jadi maunahna teh kalawan ku pertolongan Allah sanes ningali kana dirina bisa sanes daekna ningali diri berarti makompana disebutna upami ya aya makompana aya makombakonya bahasana gitu makompana masih katingali urang eueuh ngan nyaksi Allah aya eta makompana tapi aya di naik di makombako disebutna makombako mah teu katingali urang eueuhna ge teu katingali teu kasaksi gitu jadi berarti ieu teh hate full 100% sir aya dina rasa 100%
ningali agungna Allah teu ningali urang ayana teu ningali urang eueuhna. Ya eta tina makom bako disebutna. Jadi fokusna teu ningali ka Allah we kitu. Jadi yang dina makom panama masih kena kasaksi urang teh eueuh. Ya, urang teh teu bisa, urang teh henteu aya kitu bahasana. Eta makom pana. Ditaekeun eta teh dina makom bako. Makom bako mah Allah hungkul anu kasaksi teh. Henteu katingali urang diri urang eueuh, teu katingali urang diri aya. Eta makom bako. Tah upami tos makom bako, biasana mah ku Allah dialingkeun deui ka makhluk. Matakan aya bahasa saur sepuh kapungkur, jang lamun misalkan menerkeun cai ka girang, tong cicing di girang wae, buru-buru ka hilir supaya eta cai teu ambarayah ka sawah batur. Jadi ulah cicing di hadrat robi wae kudu eling deui ka makhluk. Ya, kudu eling brai mata teh ningali we ningali naon? Ningali makhluk tapi teu ngaleungitkeun ayana Allah, ayana makhluk Allah anu ngayakeunana. Tah kitu bahasana. Tah eta mah disebutna tadi mah makom pana, makom bako, aya deui makom pana badal bako. Kitu bahasana. Tah eta anu sampurna mah. Sampurna makom, sampurna yakin. Berarti ningali dohir mata kepala ningali ayana makhluk tapi hate aya di hadrat robi. Tah eta sampurna mah. Sampurna makom, sampurna yakin. Berarti disebutna makom jam'u wal parku. Nya jam'u nya parku. Gitu. Mungkin ge nanti sedikit demi sedikit paham lah. Karena sering teh geuningan aya awal lieur Kang cenah ulah ngomong kana lieur. Matakan ulah ningali kana otak kepala ningali kana akar rohani. Kin Allah anu ngaetakeunana. Kin insyaallah kapayun mah kulantaran urang sering ieu pembicaraan sapertos kieu. Oh, baheula mah nya eta teh asa jero aya nama biasa wae tah kitu mungkin teh. Ala bisa karena biasa. Insya Allah eta sukses teh aya proses. Lamun urang teu proses mau sukses. Eta hukum adatna. Ta eta teh kana pertulungan ti Allah wa bikaromatil wilayati berarti jeung kalawan bimbingan para wali anu marulya. Artina para wali anu mulia anu walina urang teu katingali berarti ahli Allah nya kakasih Allah. Ayeuna nu katingali mana? Berarti guru mursyid. Matakan pentingna jadi murid sodik serabi. Pentingna jadi murid sodik. Soalnya pasangan guru mursyid berarti guru murid sodik. Sanes murid kajib. Sanes murid anu teu cenah kitu bahasana. Maksudna murid teu teh kumaha bahasana? Teu nuturkeun tingkah laku padamelan guru gitu kan. Ilmu nama sarua tapi teu nuturkeun tingkah laku kos guru. Eta teh disebutna murid kajib disebutna. Ilmu nama sarua saguru sailmu ya jelema teh. Tapi kitu tingkahna beda jeung guru. Itu tingkah hatena gitu. Ai padamelan mah atuh benten-benten tina dohir mah. Eta tingkah hatena gitu. Matak dina nalika geuning kan sok aya usaha-usaha gadinya sok aya usaha-usaha pikeun taqarrub ka Gusti Allah saperti kos aliran ke golongan-golongan thariqah kitu nya. Golongan-golongan thariqah arek Naksabandiah atau napi nanti Qadariyah Naksabandiah atau Mansuriyah atau napi Sajiliyah. Sok aya kan eta teh sok di latihan-latihan zikir gitu nya, latihan zikir. Dan zikir kumacarana tata carana eta teh atas bimbingan rohani guru. Matakan hati-hati dina zikir kedah naroskeun heula ka guru. Kumaha pertingkahna teh urang keur nilai ka zikir atanapi zikir naon urang nu pantes gitu kan. Jadi sapertos dina kitab Adqiyah geuningan gomid aini kapi baiti mudlim. Tah eta cek dina Adqiyah mah sok cenah zikir peurumkeun mata anjeun poekan we naon lampu cicing we dina ruangan nu poek cenah dina Adqiyah. Nah Adqiyah eta mah Adqiyah nya lamun katingal keneh masih nyai-nyai keneh tutupan ku sarung supaya poek. Artina bahasana supaya ieu hate fokusna teh itu apal Allah, ieu apal Allah, ieu apal Allah, hanap apal Allah. Jadi teu katingali nyai-nyai naon bae gitu. Soalna hate mah jajahan teh ningali ti akuan ka upukil mubin. Upukil mubin teh poekna paningal hate. Mungkin ka atas mungkin kan itu insyaallah. Jadi ngabahasana purumkeun cenah tadi dina Adqiyah mah kitu, dina Adqiyah mah. Nalika urang zikir teh berarti menuju arah-arah Allah, berarti kan tasawufna sing leres. Dina zikir teh pan niatna urang mah hoyong ka Allah we kitu lah. Dengan cita-cita hoyong nepi ka hadrat Qudsi bibasatil unsi. Dan kita kata-kata eta aya dina Jamil Mugni. Matakan ya Jamil Mugni mungkin aya sesi tanya jawab mungkin persiapkan tanya jawab mungkin mah. Sebaras mungkin teh kan ditulis bahasa-bahasa ilmu hakikat teh ibarat-ibarat teh seperti tajalli, seperti
seperti muraqabah, seperti musyahadah, tulis tah sing kengengan matakan ngaji teh kudu megang pulpen jeung buku gitu. Aya saksi pan kitunya. Matakan dina surat Yasin wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Menjadikan saksi-saksi, menjadikan butir-butir mutiara eta teh. Pulpen urang, kitab urang, buku urang gitu. Atuh misal teu bisa Kang, teu bisa macana, atuh nya hareupan kitabna. Tabaruk sebutna, ngalap berkah. Terus kumaha tuh cenah pan urang teu bisa macana Kang. Misalkan teu bisa maca huruf huruf bunul atau cepeng bukuna sareng pulpen. Berarti aya di button line, berarti garis bawahi. Naon-naon ye anu dijelaskan ku anu pembaca teh gitu. Supados aya kahasil gitu. Gampang cenah Kang, dah teu kudu kitu pan ningali dina YouTube nah. Ya teh kitu nyamun kitu mah. Aya paladen terjemahan kitu. Jadi pentingnya kepentingan kepentingan guru teh sapertos kitu matakan dina Jamil Mughni wa bi karomatil wilayati. Jadi misalkan wirid urang ngabayangkeun tah bahasa ngabayangkeun dina ieu dina keur zikir. Ngabayangkeun dina keur zikir sakirana nyalam salamet dina patekadan mangga bade dibayangkeun misalkan guru dina sagigireun urang misalkan kerjikeun misalkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus hate masket ye ka guru naon sababna soalna ngabimbing ruhanina aya misalkan digigireun urang la sa upami tos misalkan karasa karam urang dina hadrat keagungan Allah lepaskeun guru maksudna lepaskeun bayangan-bayangan guru. Non sababna supaya orang teu sirkun, teu musyrik, teu nekadkeun hate teh nyaksikan keagungan Allah teh. Mana buktina cenah emang aya dalilna? Emut teu perjalanan Kangjeng Nabi. Pan dianteur ku malaikat Jibril, tapi tungtungna dina alam malakut berarti pas bade ka Jabarut, malaikat Jibril mempan dikantunkeun, henteu nuturkeun gitu. Berarti dina pas Jabarut berarti kan kena dina nyaksi asma sifat berarti teu aya ningali sabab jeung syarat teh dina Jabarut mah teu ningali sabab dibimbing ku guru teu ningali sabab urang bisana teu ningali urang sabab pinterna ningali teh Allah we anu ngabisakeun urangna kitu jadi bahasanya kadzikir teh muncan tapi lamun can siap bahasana matak ngaganggu kana kamusyrikan dituna heula. Maksudna teh dituna heula ngabayangkeun guru keur nalika zikir. Ya, keur nalika zikir, dituna heula ngabayangkeunana sehingga urang misalkan ieu tetegenan urang can mantep ya dina ilmu kamaripatanana. Biasana mah kan daukianan dina sifat kudrat sareng iradah Allah eta teh. Lamun sapertos kitu. Jadi artina teu kumaha lah Allah we anu ngabisakeun matakan wa bi karomatil wilayati matakan musannif teh pertama nabi maunatihi kalawan pertulungan Allah tapi aya tanda wa bi karomatil wilayati jeung kalawan bimbingan para wali anu marulya tadi dia dinisbatkeun upami urang anu katinggalina berarti guru mursyid berarti murabi ruh tandana mursyid kumaha sih tandana mursyid tanda mursyid berarti sidkun fil ibadah sidkun fil ubudiyah sidkun fil abudah berarti sampurna dina ilmu fikihna sampurna dina ilmu tasawufna sampurna dina ilmu tauhidna eta kalebetna mursyid upami diringkeskeun gitu sadayana mah salapan sih syarat-syaratna syarat mursyid dengan mursyid walaupun aya mursyid kedah aya murid sodik matakan abi sering rada bawel urang teh sadayana abi muridnya abi tacan mursyid maksana abi dege murid ngan berusaha gitu berusaha urang teh jantan murid anu sodik murid anu bener ciri-cirina murid anu bener kumaha seperti kal mayyiti seperti mayit ai mayit kumaha lamun di mandian kuno ngamandian ditangkupkeun ditangkarakeun tanggara gitu eta seperti kal mayyiti artina ngabahasakeun nama kieu kumaha cek guru A ya kedah A upami cek guru B ya B upami misalkan cek akang misalkan A
Kang meureun ortodok pikiranana da bagusan mah kieu da tahu lah boga pamadegan kitu berarti eta murid-murid kajib disebutna jadi ai murid sodik mah kumaha saur guru we tang kena kumaha misalkan ieu daukiahna leuwih-leuwih ti guru misalkan jadi urang teh aya godaan di dinya oge asa pinter kene kuring ieu wawasanna mah luas daripada si Akang misalkan gitu tang kita aya kituna mata kan lamun teu nginyaksi wabi karomatil wilayati eta bahaya. Jadi sok sanajan aya murid guru mursyid berarti urangna kudu sodik heula. Terus murid sodik naon cirina hiji kalmaiti anu kadua berkeringat bersama guru. Artina berarti perjuangan guru ku urang dibarengan. Barengan ku urang. Atuh piraku teh guru capek misalkan urang we nyengcle atuh muridna teu sodik kayak kitu mah kitu. Jadi ikutin perjuangan guru cek guru kieu guru teh berjuang ieu misalkan ieu atau jadi murid sodik mah urang kudu kumaha nya bahasana ya diperlihatkeun naon mujtahid urang ditemrakeun ikhtiar urang diikhtiarkeun pangabisa urang pengorbanan urang kitu ngabahasakeunana terus kumaha deui atuh ucap tekad sareng lampahna tuturkeun gitu. Terus kumaha deui teu ngaran cabang ngaguru matakan tadi dina hikam anu terakhir anu hikmah anu 128 tadi berarti dina hikam ge negeskeun nya kudu puguh arek saha nu dituturkeunana dina fikih kudu puguh saha anu dituturkeunna dina tasawuf tauhid kudu puguh ya eta tandana murid sodik jadi henteu aya bahasa ngaran cabangnya aya dina YouTube yeuh lebih halus sih mah. Tah jadi teu kitu bahasana. Kitu bahasana nya. Tandana murid sodik teh kitu. Lamun can siap dina zikir eta masihkeun aya bahasa tadi aya kamusrikan lamun teu kitu lamun teu ku Akang kuring mau bisa ye usul misalkan. Nah eta di naon teh ditunda heula eta lebih komunikasi deui jeung guru. Matakan wawalahu biha alaihi bimaunatihi Allah Ta'ala nyintakeun ka badal ibad teh berarti sawarehna abdinya ku sabab ulumul ilahiyah jadi Allah teh cinta ka jalmi anu ngagaduhan ilmu uluhiyah gitu ilmu makrifat cintaeun Allah teh dicinta ku Gusti Allah bimaunatihi ku pertolongan Allah eta teh lain ku naon-naon eta teh. Jadi tandana urang didaekeun ngaos ilmu hakikat teh tan alamat itu urang dicinta ku Gusti Allah. Naon sababna kan timbul ti Allah. Berarti pada saat hari tahu ge sabenerna mah ya misalkan urang isukan aya harapan eta teh aya tanda urang teh bakal dibere eta gitu. Dan naon soalna ti Allah ilaika berarti pasrahkeun ka Allah. Jadi hate teh ulah dikaitkeun ka makhluk gitu. Wabi karomati wilayati jeung ku karomah kawalian misalkan guru urang dibayangkeun sapertos kitu. Eta upami secara dohiriah upami bade lempang mangga tapi upami tos aya tina titik puncakna ulah nekaadkeun eta teh. Tah jadi jalma anu bakal marifat ka Allah atawa tanda jalma anu bakal kengeng padol Allah kunaon berarti bil ulumil ilahiyah eta ku sabab ngarti atanapi memahami mempelajari kana naon ulumil ilahiyah ilmu kapangeranan ulumul wahbiyah eta ngabahasakeun ilmu ibarohna kitu berarti upami aya bahasa angkin kapayun aya ulumul wahbiyah berarti eta teh ulumul ilahiyah atanapi sarob atanapi madad ilahiyah eta masih kena ilmu eta nya atanapi ulumul laduniyah eta nganggo ulum naon sabana make ulum berarti jalmi bakal kengeng padol Allah eta tandana seperti dina hadis Nabi nalika panggih sareng setan inget teu kantos teu ngadangu riwayat Kangjeng Nabi papanggih jeung setan saur setan teh naumul alim hairun min ibadatil jahil ya gitu kan saur Kangjeng Nabi anu dimaksudna teh eta teh ulumul ilahiyah berarti lain alim maca kitab hungkul pan naon saena jalmi anu alim
jalmi naon tidurna jalmi anu saya teh jalmi anu alim eta tidur nage dibandingkan jalmi anu bodoh mah eta teh sapotos kitu benten kitunya. Jadi ngabahasakeunana anu dimaksud teh ilmu anu alim teh berarti ulumul ilahiyah eta teh. Ilmu anu narik balik ka Gusti Allah taala atawa ilmu laduni. Kamari tos dijelaskeun nya ilmu laduni teh. Berarti sakelumit ilmu laduni tos jelaskeun kamari dina bahasa Arabna ladun berarti mungguh. Ni berarti kami. Eta teh saur Allah. Berarti mungguh ka kami berarti tujuan ilmu teh balik ka kami eta teh laduni. Jadi upami aya ilmu tujuanna lian Allah berarti sanes laduni. Jadi laduni anu dipimaksud sanes laduni syaitoni. Ai laduni syaitoni mah biasana eta si jelema teh ngaji mah teu, belajar teh tiba-tiba pinter. Ya, tapi tinggal heula ye di mana etana kitu. Ya, ilmu anu jadi pengantar ka hiji jalma balik ka Gusti Allah, balik ka kami. Artinya ilmu anu nganterkeun ka urang wusul ka Allah eta laduni disebutna. Tah, ulum eta anu bakal jadi kenging padol Allah. Matakan dina eta muqaddimah tun dina luhur. Dan luhur coba baca di allazi fadola ba'dol ibadihi bil ulumil ilahiyah. Jalma anu kenging padol Allah kusabab ilmu laduni. Kusabab ilmu ulumil ilahiyah. Tadina bahasan pertemuan ieu teh nyata urusan karomah kawalian. Naon sababna berarti wabi karomatil wilayah. Ya, urusan kawalian. Urusan kawalian berarti mangga urusan kawalian mah saumpama urang bade zikir, bade wirid gitunya, bade munajat atanapi bade iltija nyaluh ka Gusti Allah, urang teh ngarasakeun misalkan di gigireun urang aya guru urang. Mangga sehingga etan teu ngaruksak kana kemusyrikan. Di mana-mana mungkin urang karam dina lautan kudrat sareng idah Allah. Maksudna ulah dibabawa ta guru mah atanapi urang misalkan masketna ka hiji guru kasabab ieu teh abi dipaparin wirid teh ku guru ieu. Misalkan ya Hanan, ya Manan, ya Patah, ya Rojak, ya Goni, ya Mugni misalnya tah. Terus misalnya ngabayangkeun guru naon sababna da Kangjeng Nabi ge kapungkur Isra Mi'raj diantar ku malaikat Jibril, tapi upami tos kana Jabarut mah Kangjeng Nabi henteu diantar deui. Maksudna